gitu loh orang ayeuna posisi keur urang dia juga belajar nge-vlog nah YouTube. Kan website mah goreng wae. Nah, YouTube ya sarua kan Google. Jadi gitu. Organisasi tata antar. Relintar. Wah, sama ya mah jadi artisnya. Awana mah kieu kene, batur nu ti tahun sabaraha ge gituan nya. Urang ge karek celek nya bae we. Relintar. Taya jeung si cantik cece ieu anu. So karaokean dina ieu dina saeng butut. Ya gaya sana puan ya status open. Nah, WA. Oh. Teh di mana? Semua. Memang dina Star Makeup. Terkenal tuh emang aing. Semula ge emang semula. Semua emang. Jadi butut. Butut terus enggak kan aing Star Makeup mah boga poin pakai main bola orang temenang. Kan pikir-pikir karena pulsa. Oh bisa tuker kena pulsa. Lamun naon? Koin loba. Oh. Lain menang koin loba teh ti saha? Ti mana? Datangnya? Tina iya tina. Nu nempo karaokean urang. Heeh, aya di dieu urang bisa nonton video. Anggar lambat urang-urang bisa muda. Naon-naon. Ah iya ngajarkeun. Ah lambat teh cek urang mah koneksi kuota na. Lain. Kok mun kuotana keur butut jaringanana urang layak lambat lemot gitu maksudnya teh. Jadi gitu loh, orang kita ngerti lah, ada orang tara main gitu. Orang mah mainna kikian we. Ngaco ngacapruk kemudian bukan ngopi, ngarokok. Iya tah naon teh. Nutrisari nu murah atau nu mahal mah. Bari jeung nganyuk ya. Bieu teh tas di Samsat tapi teh tahu. Tapi kan kurang nepi ka lohor sugan urang biasa we nepi ka misalkan beuti. Nepi ka lohor geus sabar beger PPKM. Sana aja ayeun kan. Masih atuh hiji nu kolot ieu. Jika atas nama kolot gitu. Ya ini babalagaan loh dari dicolok tuh, colok ke benang kan. Ya bisa wae sih bebeja ka batur mah nya kacamata ubar. Ubar lengkek. Ubar. Afgan. Afghanistan. Ubar hayang ieu kan pokona mah yang. Ada tuh bisa. Dia di kacaan teh bisa. Bisa. Kan ieu potong hiji tah tapi selasian udah. Teu kajawan we tadi sidik-sidik mah. Iya. Kan tekan kamari nu ngirim mesin ieu. Meureun lain dina hatena. Pas kurang ngobrol ke cetekan pun tanya emosi sanes balaga teh sanes ieu tuh cet ai cakak paingan we kita tadi cenah merhatikeun bening amat itu kacanya teh kajawan mah kitu kan pokoknya menipu lain nipu sih sebenarnya kitu we yang kitu nya kitu bikin pusing kayak membuat apa anak mekan lagi haus panas cuy cuaca ya nak posisi kurang tadi tuh karantina ya nih ya sekalian kan bisa diletik maksudnya jadi bisa dibawa kemana-mana di rumah kantong sekalian kio kan ngobrol aja cucu ya lumayan sanu apa mun dia YouTube boga duit insya Allah orang dibere 200 perak kerja